Dulur-dulur waktos teh yerlek bae nyata jeung karasa undur berang datang putih ganti poe ganti minggu ganti bulan tepung tahun mau cepat asa cih kene ya Allah. Nah ieu tos dugi kana zaman nu tos disanggemkeun ku Kangjeng Rasul ti saanggalna. Satahun asa sabulan, sabulan asa saminggu, saminggu asa sapoe, sapoe asa sajam, sajam ge ngocepat hade karasa nyeredet lirik ibarat kaduruk palapah korma. Duh Gusti nyuhunkeun diraksa diri abdi sadaya tina rupa-rupa fitnah nu tos nyebar di mana-mana. Ilang jurik datang setan, ilang kafir datang nu kupur, ilang kati datang kilo anjing ge jara disero. Nu jujur hancur, nu pinter kabalinger. Rahayat leutik tos bela narapati ya Allah. Ya Allah, nyuhunkeun dihapunten diri abdi sadaya. Tina laku lampah nu pasalia sareng aturan agama. Salat can tiasa ngalarapkeun dina akhlak kalakuan. Ngaji can tiasa ngalidik diri pribadi. Tapi sok sanaos bari kitu. Mugi-mugi Gusti anu loman ngahampura ngapi ngajaring ngajaga ngariksa ka diri abdi sadaya. Ulah duwi gati kosewan katamias kalunta-lunta goning hirup di alam dunia. Nyuhunkeun diselametkeun abdi sadaya ya Allah, lahir batin jiwa raga dunia rawuh akhirat amin.